Pas berang ini kan itu, euy. Aduh. Wah, bener berang ini mah, euy. Aduh. Lapar ya. Ripuh dibere puasa mimitian mah, euy, ngarumas. Pare, euy. Aduh. Aduh. Ieu puasa pertama, euy. Hayang ngabuburit euy. Cenah cek batur mah di alun-alun Cianjur teh sok rame. Loba hiburan, loba nu dagang takjil oge. Tapi da euy. Boga duit 50 ribu na. Namahi kitunya euy. Di mana neangan kurangna euy? Si Muji boga hutang ke urang tah, gocap. Lagi wae kitunya ke si Mujib. Lumayan pan keur ngabuburit. Ieu gocap. Si Mujib gocap 100.000. Mahi 100.000 mah keur ngabuburit. Tangan si Mujib ayeuna mah lagi hutang. Kamana si Mujib? Hese enengan budak teh. Moal jauh si eta mah da sare we kieu mah. Naon dirasa puasa teh hayu sare. Digana sare di ditu. Tuh nya cukuran ge. Sare si eta mah. Aduh, ampun puasa teh. Hayu sare. Ampun, ya si Mujib. Naon dirasa? Kan hayo. Sare puasa teh. Woi. Jib. Udah, woi. Berang. Yuk. Jib. Naon atuh? Tah kitu atuh hudang. Sare wae. Isuk keneh tingali atuh. Isu kumaha sih teh geus beurang ieu teh. Jam sabaraha kitu ya? Tinggal ieu sorangan. Temawa jam. Aduh. Ya, Naon? lain. Ayeuna kan puasa pertama. Heeh. Urang teh yang ngabuburit. Teu ngabuburit we. Ya. Urang modalna minim. Inget teh maneh boga hutang ka urang. Ha. Kalau Gocap nya. kita Itu naon aing ieu teh? kamari, Mar. Gocap. Ingat. Berenang, baik lah ke orang bayar sama dengan ngabuburit. Lain, urang pan rek ngabuburit ke sore. Wayahna. Ah, urang rek nagih. Usahakeun ayeuna kudu meunang. Bayar hutang ka urang. Beulah ke usahakeun kurang Antong engke ayeuna ikhtiar. ayeuna mah cara aya. Ka mana ayeuna ikhtiar? Siap ke orang ikhtiar heula atunya. Heuh, urang tungguan heuh. Cuk eta mah itu heula we, ka itu heula. Kade bohong. Nyamper heula sawe, nu ajak sare deui urang. Heeh. Allahu Akbar. Panas kieu.
Aing aku mah cara bayarna. Kang kasih anen ya Oh, apa? Pan orang teh ayah hutang tas si ian teh. Urang iya mah nanti. Urang tagih ayeuna. Urang teh heula. Tuh sirian geuningan. Pas gimana euy. Nah kalau lompat aing mah bingung di kesaha dia aturan tinggal aya duit teh. Soalnya bingung. Oh, si Abah teh boga hutang ka urang. Daripada neangan anu ieu lompat maka berik mendingan neangan si Abah euna malah. Mana nya ka ditu Pararanas kieu cuaca ya. Geus bebeunangan ieu. Pak, jagoan heula. Jagoan. Naon buru capek Ya teh aya obrolan euy. naon tik lagi Pan kasaha. Pak Abah. Pan aya anu kamari geuning Heeh. ngabocap. Aduh kumaha tuh abacan boga. Pokona mah kudu aya poe ayeuna. Milu atuh hayu milu. Kemana? Oh milu we heula lah. Kamana si Mujib? Iya teh ikhtiar duit teh. Aduh ampun. Lah jeung si Abah euy. Heuh jeung si Abah eta mah euy. Gantian. Ada duit. Yang bisa tengah heula di dieu mah. Heula di dieu. Men, Kumaha Bah? kebeneran aing. Capek-capek dia teh. Aing wayahna abah teh butuh duit. Nurut kamari teh ninganan pan boga ka apa? Abah lagi hutang. Nya heueuh teh butuh duit. 50.000 dia aing. Wayahna kan arek karo meuli kolak magrib. Barudak kumaha di mah. Wayahna aing. Yeuh, Jib. Tah, lunas. Nya, abah teu boga hutang ka maneh heueuh. Alamin. Lunas. Yuk Maneh teu boga hutang dewek heuh. Heeh, lunasnya. Sip. Alhamdulillah. Mana suluh? Tuh. Heeh. Men. Hutang urang teh sabaraha? Kocap. Ya. Pokona mah lunas, Urang dek kaitu lah. Assalamualaikum. Maha ieu teh? Niatna nagih hutang ke si Mujib. Jadi mayar hutang ke si Abah. Si Abah mayar hutang ke si Mujib. Si Mujib mayar hutang di ke urang. Jadi lieur, anger-anger keneh we duit urang gocap-gocap keneh.